Pemana sami Allahu liman hamidah jeung ari manana lafaz sami Allahu liman hamidah eta taqabbala mungkin narima sallallahu Gusti Allah minuti itu siman hamidahu kana pujianana itu siman. Wa jaza jeung mungkin ngabalas Allahu ka itu siman alaihi karena itu hamdun. Wa qul musolli jeung ari dawuhan atau ucapan jalma nu salat Rabbana lakal hamdu lafaz Rabbana lakal hamdu idan tasoba eta di mana-mana anceug si musolli qaiman bari nu nangtung. Wa tasbihu jeung maca tasbih fi ruku dina waktu ruku. Wa adnal kamali jeung ari panghandapanapna kasampurnaan fi tasbihi dina maca tasbih subhana rabbiyal azimi eta lapad subhana rabbiyal azimi salasan kalawan 3 balik. Wa tasbihu jeung maca tasbih fi sujudi dina waktu sujud. Wa adnal kamali jeung ari pangsaeutikna kasampurna atau panghanapna kasampurnaan fi dina itu tasbih subhana rabbiyal a'la eta lafaz subhana rabbiyal a'la salasan kalawan 3 kali. Wal akmalu jeung ari kasampurnaana fi tasbih ruku'i dina tasbihna ruku' was sujudi jeung tasbihna sujud. Masyhurun eta anu dimasyhurkeun tegasna mah geus kamasyhur. Wa wad'ul yadaini jeung neundeun atawa wa wado'a jeung neundeun jalma yadaini kana 2 leungeun. Bisa deui langsung didopatkeun jadikeun masdar kaijina berarti wawadul yadaini jeung neundeun kana 2 leungeun alal fakhidaini luhureun 2 pingping fil julusi dina nalika keur diuk tasyahudil awali pikeun tasyahud awal wal akhiri jeung tasyahud akhir. Ya yubasitu anu ngabeberkeun si jalma al yadda kana leungeun al yusra anu kenca bihaitsu tasamat kalawan sakira-kira narima akur naon ru'usuha pirang-pirang tungtung itu yad ar-rukbata kana tuur. Wa yaqbidu jeung ngeupulkeun si jalma al yaddal yumna kana leungeun anu katuhu ay asabi'aha tegasna pirang-pirang ramona itu yad illal masbahata kajaba curug minal yumna tina leungeun nu beulah katuhu fala yaqbidu maka teu meunang ngepelkeun si jalma kana itu masbahah. Fa inna udah saestuna jalma yasyiru eta isyara jalma biha ku itu masbahah rafi'an barana nu ngangkatkeun la kana itu masbahah hala kaunihi dina tingkah kabuktian si jalma mutasyahidan eta nu tasyahud. Wadzalika jeung ari itu mazkur minal isyarah inda qaulihi eta tetep dina nalika ucapanna si musolli illallahu lafad illallah wala yuharriku jeung teu meunang musik-musik jalma kana itu masbahah. Fa in haraka maka lamun ngusikeun jalma kana masbahah kuriha tadi makruhkeun itu harkat atawa haroka yuhriku harkan atawa kana taharruk wala tabatulu jeung teu batal naon salatuhu salatna si jalma fil asoi dimunggul kawal asoh wal iftirasyu jeung diuk iftiras fi jami'il jalisati dina sakabeh pirang-pirang diuk atau dina sakabeh pirang-pirang tingkah diuk al waqi'ati anu tumiba fi sholati dina salat kajulus istirahati sapertikeun diuk istirahat wal julusu atanapi wal julusi jeung diuk baina sajdataini di antara 2 kali sujudan wa julusi tasyahudil awali jeung diuk tasyahud awal. Wal iftirasu jeung ari iftiros atawa diuk iftiros eta yajlis sayan diuk sasak suji jalma ala ka'bil yusra netepan kana keuneng anu kenca ja'ilan barina anu ngajadikeun dhahraha kana tonggongna itu yusra lil arudi kana bumi wayan siba jeung ngancegeun si jalma kidamahu kana keunengna si jalma al yumna nu katuhu wa yadha jeung yen neundeun tadi ge wayan siba maka yen wa yadha jeung yen neundeun si jalma bil arudi kana bumi
atrofa asobi'iha kana pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramona itu yumna atawa itu iyad we kana iyad lain kana iyad kana suku rek suku anu katuhu atawa suku nu kenca duanana lijihatil kiblati karena madep ka kiblat atawa pikeun supaya madep ka kiblat si tungtung ramo sukuna teh wa tawarruku jeung diuk tawarruk fil jalisatil akhirati dina diuk tahiyat akhir min jalasatis sholati anu tetep tina pirang-pirang diuk dina salat wahia jeung ari itu tawarruk julusut tasyahudil akhiri eta diuk tasyahud akhir wa tawarruku jeung ari diuk tawarruk mithlul iftirashi eta sapertikeun diuk iftiros illa annal musalliya kajabasanna ari jalma nu salat yukhriju berarti yukhriju eta ngaluarkeun si musolli sarahu kana suku kencana si musolli ala hayatiha netepan kana tingkahna itu yasar fil iftirashi dina diuk iftiros min jihati yaminihi tina jihad suku katuhuna itu si musolli salit deui wayal suku jeung ngarapetkeun si musolli warokahu kana biritna si musolli bil arudi kana bumi amal masbuku anapun ari jalma nu salat masbuk wasahi jeung jalma anu poho fayuftiroshani maka eta anu diuk iftiros itu si masbuk jeung sahi walaya tawarrukani jeung ulah diuk tawarruk itu si masbuk jeung sahi wa taslimatus saniyatu jeung salam anu kadua amal ula anapun ari salam nu kahiji fasabaqo maka eta geus ti heula naon annaha sanyana itu ula eta min arkanis sholati tetep tina sebagian pirang-pirang rukun salat.